Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Dehan. Abdi bade ngabajakeun warta anu judulna Merangkeun Narkoba. Ikhtiar merangan narkoba lain saukur kawajiban pamarentah wungkul, tapi oge kewajiban balarea ayana organisasi kemasyarakatan nu ajruk milu merangan bahaya narkoba seperti KPPN Kota Bandung nu geus ngalaksanakeun pembinaan ka murid-murid SMA mangrupa pabakti masyarakat dina perangan bahaya narkoba. Itu ditageskeun Wali Kota Bandung Dadarosada basa ngaluncurkeun buku saku sababaraha waktu kaliwat barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngahulag narkoba tina kahuripan sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris ngancurkeun kahirupan salerea. Tarekah merangan narkoba terdada mangrupa sumanget pikeun ngagempur beredaran jeung sindikatna. Buku saku nu diluncurkeun teh dimaksudkeun keur barudak SMA sakola Bandung. Eusina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana sangkan tong ngadeukeutan narkoba. Sekretaris KPPN Kota Bandung Fajar Kurniawan negaskeun tareka pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola teh dilaksanakan ngaliwatan pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. Lain ti eta nu geus rutin mipigawe nyaeta berjalan datang langsung ka sakola-sakola mere piwuruh jeung ngabagi-bagikeun buku saku. Tapi tahu ya di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.